Mankoba ka-16 nyarioskeun ngahirupkeun hiji jalma ti jero kubur. Dicarioskeun dina kitab Asrarut Talibin Said Abdul Qadir hiji waktu salangkung kana hiji tempat anjeunna mendak jama Islam keur padu paloba-loba omong pasea jeung bangsa Nasrani. Teras ku Said Abdul Qadir dipariksa sababna papaduaan. Jeung bangsa Islam eta Gusti paalus-alus Nabi sanggem abdi utami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari sanggem ieu Nasrani utami Nabi Isa. Dauhan Said Abdul Qadir ka Nasrani. Eta maneh nyebutkeun utami Nabi Isa naon dalilna? Ceuk Nasrani eta Nabi Isa mah tiasa ngahirupkeun jalma anu geus maot. Dauhan Said Abdul Qadir maneh nyaho kaula lain nabi ngan saukur anu anut jeung nyekul agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceuk Nasrani kan teu nan bae terang mah. Dauhan Said Abdul Qadir lamun kaula bisa ngahirupkeun anu geus maot maneh rek iman ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab Nasrani kan teu nan pada iman. Dauhan Said Abdul Qadir coba urang neangan kubur anu geus heubeul. Nya manggih kuburan anu kira-kira geus 500 tahun lamina. Dauhan Said Abdul Qadir, Nabi Isa ari ngahirupkeun anu geus maot kumaha pokna? Ceuk Nasrani, kum bi idznillah. Hartosna hudang maneh kalawan izin Allah. Geura kami mah dengekeun kieu. Kum bi idzni hartosna nangtung maneh kalawan izin kami. Tidinya tuluy eta kuburan teh beulah tuluy eta mayit teh bijil ti kuburna. Bari nembang tidinya eta jalma teh tukang tembang. Jadi bari nembang tadina eta jalma tukang nembang nyanyi artina. Teras eta Nasrani asup Islam. Masya Allah.